eta Quran dibaca jadi ibadah, bahkan eta Al-Quran teh nembe ditinggalna oge disarenganku ayeuna urang mahabbah cinta kana Al-Quran jadi ibadah gitu. Jadi homsun nyata ari 5 rupi homsun aya 5 rupi teh bahwa minal ibadati. Jadi 5 rupi ayeuna mata jadi ibadah ku sababna ditinggalna ya sebagian anak ku ilal Ka'bah ningal kana Ka'bah ningal secara langsung lain ningal ayeuna urang dina gambar ruku nya urang tah langsung ningal kana eta Ka'bah berarti dinya kedah naon meriogikeun ongkos urang begitu nya tah rek ningalna jadi ibadah gitu. Ayeuna kana Al-Qur'an anatu ilal mushafi bahwa minal ibadati. Jadi ningal kana mushaf teh kana Al-Qur'an bahwa mangka eta teh nyaeta minal ibadati. Jadi dina sebagian ibadah. Bahkan ayeuna upami urang leres-leres naos kana eta Al-Qur'an disarengan ku ilmiah ilmu tajwidna di mana-mana iki jalmi naos kana awal surat Al-Baqarah kalimana eta teh naon alif lam mim. Tah eta teh di mana-mana iki jalma ngaoskeun kalimat alif lam mim eta teh bal alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Jadi karek sakitu oge tilu kali 10 jadi 30 saya. Jadi minimal aya 1 haraf teh dibalesna ku 10 saya. Nah eta kedah leres urang ngaoskeun nya alif lam mim. Eta termasuk harap naon? Harap awal surat gitu nya. Harap awal suratnya sadayana aya 14 sakumaha diuningakeun dina kita Tufatul Arba wayat maul bahwa tihal arba asar silhu suhairoman foto kadas tahar aya 14 tano 14 teh dibagi tilu nulabat kana mad lazim harfi 8 nulabat kana mad tabi'i 5 jumlahna 5 jeung 8 13 tambah alif hiji lawala gitu nya nu 8 tah buktikeun dina mad lazim harfi mana 8 teh dina kalimat ham asal nahwas hiji kaf aya kaf dina harap awal surat aya